أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung. Jangan aing mah mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu. Aing mah henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan. Nasihat setan teh kos kitu teh. Nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing bener motor bararagus, mobil bararagus, warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna, mobil sakitu baragusna, imah jeung komo ka Jakarta. Balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus, diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Ieu kan zaman modern. Aisyah kunaon cicing bae. Kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor, teu boga mobil. Cek jalan tiapan ieu ge geus berusaha teh bese pan. Ya, tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang. Ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil, ka beli motor. Geus ka mana atuh? Deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya. Waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Loba tatanya naon ge. Teu tatanya mah bal beres. Tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh, kos kitu nya datang ya na kadinya Assalamualaikum. Salam. Haji teh ka mana? Tuh, haji mah. Ya, enak tuh kade, kula mah ieu di konsultasi. Ayo tuh, Mas. Obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana nang di mana eta maksudna guguruna sok tanya usaha bae lain mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup. Mantap asuh tak kos gitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan terus bae mah kos gitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guguru kumaha tuh guguru itrati wa bi ahli badamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi zawi rahimi. Iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis. Nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi Urah. Nyana datang ke Abu Jahal, nyana datang ke Abu Lahab,
nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkan ku iblis. Datang iblis jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang dek dikamanakeun sok itu geledena Uza Manat mun haju ente jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah aja Muhammad ai pangeran urang dek dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran. Oh cek Abu Jahal sok macem-macem sampe sok aja iman bae ulah kitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan aya di kebon, di leuweung, di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong teng ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang blik dug naon sia eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persurunan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibabawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tong trek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis oh nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal
teh bere nyaho tah bangsa nu kos karari itu teh buatan iblis. Tah lamun salat, puasa, zakat teh tenang Allah. Masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah, mushola, majelis salim, pasantren eta nang Allah tah. Lamun nelayan nang jurig dah. Nu di Jati teh eta nu di Jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah. Cak iblis ye. Tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teu. Nah, bener teu. Anu sok kadinya saha? Kan sia sarua bae. Sia ngabenerkeun ongkoh, asup ongkoh. Aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah. Pokona nyaho bae pokona aing. Potongan gitu potongan nelayan kajen kuku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan oh pokona mah tina cukuranna ge geus kadeuleu lain deui katempo atuh jelema mah. Sekarang mau bisa dibobodo bae tadi. Tah eta nelayan, tah eta manang setan. Kos kitu. Emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si aya nyaho mah ka ditu bae geus. Dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban. Jero sia ge kapanggih ku sia di ditu. Anu hideung aya, nu putih aya, pokona aya bae. Aju kadinya mayar, mau kana mah sia mau duit bae ka ditu. Kan nelayan bakal kapan? Emang ge nyaho. Lain pemain sarua bae. Tah dibejakeun teh ku iblis. Oh, heuh aya kitu mah. Iya. Ieu teh jahal, lain ti kuari bae. Anjeun mah sebagai penerus, generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam. Terus Qabil ngabunuh Habil, ta eta teh nang pangeran setan ngaranna. Terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna. Terus datang ka belah dia Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad. Ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin. Geus sia mah eta bae. Pangeranna ulah ka Allah kadinya bae. Emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah. Pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah. Kitu. Ngajung ke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh. Ulah hese. Lamun teh mah aya hiji pabrik, kemudian eta pabrik geumeun, eta munajat ka pangeran setan. Beulikeun coba ge kotok putih, kotok hideung. Embe hideung, embe putih, pencit didinya demi pangeran syaiton pencit didinya. Engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu. Engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun. Atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngaboga anak buah. Engke ge aya ge nu nyurup. Engke cirina anu sok tebak-tebakna anu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasanya kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan coba sia cak nu kumisan teh hati gitulah sehat-sehat teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus serawigan mun urang neuleuh buuk da teh diurus kumis teh diurus janggot teh diurus atuh huntuna geus teh diurus
matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya enak aju bae panjana kela nyeungeut menjang tutupan di mana Ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sial setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tah bokos kitu mah atuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha Ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sial setan juring takos gitu ceng oh di kumana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tah dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teh di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah Ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene eta teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya teh diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapami nemantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita anna Allah Ta'ala khaliqu ma siwa dawab wal an'am wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turun ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna
wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai suraka tegese jin. Tetapi ngamanana lantaran suraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin suraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal. Jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih. Eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong nagengis bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran. Nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu. Eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min. Padahal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung. Jangan teu mah mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu. Jangan henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan, nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mah manitarariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gableg cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati cek ieu kan zaman modern Aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan teh apa nih geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh deuk ka iraha ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu setan ngana sehatanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata
oh kos gitunya datangnya nak kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh aja bang ya enak tuh kade kula mah iya dikonsultasi ya tuh mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sok loba tanya usaha bae lain mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya masyaallah ulah mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup ulah teu asup mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain terus bae mah kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu cuman da ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru gitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka Dedei ku ari halanan malah ka Dedeyakeun heuh kula ka Dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut bener itu batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babayang babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mauhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mah hese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan itu benar keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ka hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nang jelema susah sih make Fatul Muin lain pensakanya hoing mah kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah Fatul Muin mio tad mio tad da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan we jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasalar sakanyaho tuh nya ngaji di mana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge
geus silana nu kos kitu mah bebejangaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh taat geus ku ari mah engke bakal ngundang apangsa ka ditu ngeunah entan jeung itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu gaya hayang sugih mu atuh teu kudu aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu isukan ngalamun mari ngasup mari gula mari ngasup mari gula mari ngasup mari gula jol bae setan sok make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsong geun habek kitabna geus atuh karak anak bae jangan ngarik dana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batu meuli apansa drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantog-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai sagala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranan apa ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan kudaon atuh make mangeran cai mah teh mangeran komi sakariba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna
waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karar itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nang Gusti Allah kabeh ieu kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh langit nang Gusti Allah bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nang ieun Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge nang ieun Allah, Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi. Nu mantak badi'us samawati wal ard. Nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge. Urang mah urang kuari neuk ieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk ala mana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teh nu model kos kieu teh malah aya. Bapana hideung, anakna bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen gua kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga mun si anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nang nyieun Allah berarti kabeh nang nyieun Allah. Langit serta usina nagian Allah, bumi serta usina nagian Allah. Berikut setan-setan juri wabah nagian Allah, nagian salian Allah. Anna yakunu lahu waladun walam yakun lahu sahibah. Nah, make jeung Gusti Allah boga anak, padahal mah pamajikan geus teu boga. Biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan, justru nagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha. Atuh bari eta kos kitu teh tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara.
wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah, Allah uningaeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah, Allah uningaeun kana bumi jeung eusina. Kajahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh, nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Pangeran seluruh alam. Nu nyieun kabeh sakabeh alam. Anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah, urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur dalekeun ka urang nyaho. Ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan. Aya nu keur neuleuhan jam bae lapar cak nyahoan. Aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan. Aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan. Kajahoan kabeh. Aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun. Aing daripada tinggalkeun mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah. Eueuh nu teh nyahoan Gusti Allah. Kabeh nyahoan. Kereteg-kereteg hate urang. Leumpangna getih nu aya di jero awak urang. Nyahoan kabeh. Nu mantek lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah, urang bakal izin ka Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah, neuleukeun Gusti Allah. Insyaallah sieun ka Gusti Allah. Sieun ka Gusti Allah. Antak aya be tafakur nafakuran makhluk. Jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah. Kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah. Urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah. Jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heula. Atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur. Ja antri pan ngalawuduna. Ya di imah lah bari tapakur. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat sakiteup. Ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai. Ye. Cek pemajikan, Ji. Kenaon? Masing-masing bae cek. Tapakur ditapakur eta dihandap. Bangun dari wadahan ija dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae ngagantung mah atuh wadah. Celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora. Nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, cek jana teh horenganan eta suara. Satu sarua jeung ngadegekeun sora Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi. Irung. Iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap, iya teh oksigen, angin,
teka deuleu ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere panyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teka deuleu ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin ka deuleu jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mengambean nuku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngala wudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa urang jam 2 mulai urang mandi diuk ngala wuduna angel atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitungannya kok gitu salat ngawuduk salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum karek deh tamat tahajud TK apa kos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon karana tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sih udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk ningseuk tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah
tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah Allahu Akbar nu pae karena tadi keur beurang nya tabrakan paehna deui sok buka pocongna di kaca teh lagi salat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol poho ka Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolol datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan ya cek borangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wakalaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing usia maaf sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroy ganak roba-roba pan setan kakara kos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jauh bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek dia ada parangsana aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati dasang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh cuma ngajubleg ke bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg ke tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kena can ilit kena ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuyit pariwan teu datang nyana kadenya cakal bebak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah ati bahasa Quran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus di kapur apa bisa ku babacaan teh makos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cekna
Ledak du borangan bawa sok ku sorangan kene, ku sorangan. Sabenerna eueuh naon ku sorangan kene. Nah jurig-jurig teh padahal eueuh naon, borangan teh kos kitu. Ogos kieu jelema de kondangan, begitu de kondangan diengkeng ke belantaran rada maribis. Aju pas tas maghrib rada ngagedean, Isa rada letik. Kondangan guys. Berangkat jana ka beca teh, ka beca kira-kira bangsa 10 meter ka jalan. Datang beca. Kemana Pak? Undangan kayak mana? Oh rame cara dirinya teh undang. Ayo guys, berangkatnya na. Pan asup make batiknya nanti. Meletas, salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan. Besi kotor mawas. Barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan. Oh tadi teh meureun lempah di jero beca. Pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana. Japan besi nyebrok ditutupan. Nyana asup ka jero make batik, di jero diganti make baju putih, celana putih, baju putih, kopiah putih. Tebakan maksudnya ieu mah salin di jero lantaran dek undangan besi kotor, bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan. Nu batikna dipake baju putih, geus aja sorban dikaluhurkeun ka dia putih deui. Beres. Barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastikna, barang dibuka ke cak tukang beca pocong beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae. Jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah. Ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cekeuna ieu bae ya. Besok ngaji teh mingguan ieu deungeunah biasa ipak teh bener pas keur kamarina aya nu maot. Pentingna teh aya kosrek. Kresek. Wah asana tadi udah ada 4 letik ya kosek asal kelenger didinya kerasa segala yang dengan goler bahaya iya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap menyana kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kakeresekan aya keneh bae sakit datang jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masyaallah orenganan ucing plastik da asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia jeung sieun aing pocongan ya tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya da di dieu tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda, berbagai jurig-jurig ngagoda. Aing makhluk Allah, sia makhluk Allah. Ya itu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah. Sia nangieun Allah, aing nangieun Allah. Aing mah deuk ka Allah, sia. Deuk ka mana sia? Sieun anjeun. Moal. Ye. Cek urang Badung mah aing makhluk Allah, dia makhluk Allah.
ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing-ngaing dia ulah gaganggu ka ngaing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka ngaing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku ngaing lamun ajeuleut eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pasantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kumaha ge tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakeun sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honorar wih tenang aja cek orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ke Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu jang perang aing deuk perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakarak ge ngajual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deui 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli manten naon ngajual ulah waka atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ke bos emas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang emas ialah perekonomian batur mah siap jasa sabilillah ganyang Amerika cek Suriah Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran ganyang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiribat Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim
nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu. Siap. Dana geus dijual ka rakyat, penjualan pertama 25 ton geus dijual. Batur eueuh nu nyahoeun, Inggris neuleuh, soa neuleuh persiapanana, ternyata masih ratusan ton keneh. Geus teh kudu meuli emas. Komo Mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah. Ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana. Emas dibawaan ku Amerika, bensin dibawaan ku Amerika, kauyah-uyah dibawaan ku Amerika. Persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon? Oh aya cenah kiai. Di mana? Itu naon? Tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derawak aya keneh. Ces modar sia. Persiapan naon? Ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah, dek ninggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata, siap cek Soeharto, di embargo negara orang, no problem. Menang di mana engke rakyat? Siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto nang lengser, tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lu matak dilengserkeun emang kunaon? Orenganan jaringan Islamna pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU-na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teater Amerika, waduh badan intelijen luar biasa, orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min nu keluar Amin Balaraja bukan ini. Iya para jasa lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknyana sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU-na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalananana lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan kuari teh nu matak Obama teh mundur. Yuk, waduh Islam pohara jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali deh. Atuh sia mah malah ya kanyaho sapiraha dagang dangder doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBY teh nyahoeun nya lagi sarua mah.
tuh politik bakos gitu. Iya politik, iya ekonomi, iya agama. Boleh lalagan, nemandak tenang. Lamun engke perang, gas. Panggilan kukula, kado. Porosotkeun calanana. Ayo. Suntik, ces, pae. Aya ke kukula didongengkeun ke. Aya opat, aya Uni Soviet hiji, aya urang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya urang Spanyol. Anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam. Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol. BAKB tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge eueuh urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik. Kuari urang Andalus aya nu berangkat deui. Siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol. Tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate. Nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal, endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen, dipaehan kabeh di jero kapal. Orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta, atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong. Bodoh. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islam na, bangsa tolol bin goblok gitu sia. Oh, Spanyol teh Masya Allah. Eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol, eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula. Anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris ada ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah Aisyah teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Dia teu rahasia aing teh mah. Tah teh mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Geus teu karasa Agustus saunana. Masya Allah. Nah ieu ku ari keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui.